anu mamalakna manehna amuk-amukan nepi ka ayeuna can angeus disaluareun lawang salapat tangkep selama nangkep teh ayeuna teh musuh wungkul anu ngahajarek ngarurung lamun widadari teu dipikeun yakin ieu sawarga ruksak kuhal sakitu geus ngusahakeun walad dia bala tamtama dorantaka dikaluarkeun nanging sadayana teu aya anu mangga pulia agama-agaman kuring estu mustikaning ama estu mustikaning ama lamun nyata kapigawe anu Gusti rasanya tak apa-apa ciparang rasanya padanya di sorangan lilah pasrah ka Gusti nu welas asih ka Gusti nu welas Gusti kuring Putra Bima teh aja Bang tutuka elu lami pisan akang ka alam dunya teh rupi-rupi kejadian akang mah bade disiksik didamel cai dicacak di walang-walang naon
sumuhun paripaosna rumaos lepat make jeung kabaraman sagala kelanan kabaraman kumaha aduh adik guru pun kakang nyangakeun beheung tangartek-teukeun suku genteng blok rumaos lepat adi eta senjata konta teh Ari manawi teh Arjuna anu nuju sinekul teh efek teh geuning Aradea nyatana karna boro ku akang teh cekeng Arjuna ieu keur hidup ieu senjata konta ari pek teh manehna teh narima si horeng teh lain Arjuna temahna akang teh munu tulung langsung ke Arjuna nya didinya rebutan konta nanginya kitu konta kengeng naku karena ari sarangkana ku Arjuna tapi dikersakeun adi punten-punten sanaos sarangkana oge ieu tali ari-ari jabang tutuka teh tiasa pegat oh kitu timalan mungpukeun mah atuh hati-hati we taliti anu mahawi pun kakang manampi we kana hukuman ti salira pangresa adi dedeuh teuing kasep jabang tutuka oge Arjuna tekantun kasepuhan tepi no damel kaula nun eyang salam baktos wae ti sadayana para putu anu sami aya di Marcapada nuhun kasep nuhun kadieu kapayun kasepuhan sawios di dieu amuing araresin teuing nuhun tara biasa isim abdi teh ngadampa pagelaran anu sakieu harurung harerangna biasana mah dina palupuh we isim abdi teh teu aya halanganana kuhal sakitu Arjuna ieu budak pangna diinjem ka sawarga teh numutkeun ramalan yen moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan karaman anu aya di saluareun sawarga Maniloka naga percona ti nagara Giling Wesi sabalad-balad ari maksudna mah ngalamar widadari Supraba ngan ku eyang oge ku sadayana para juata mara sangat juata parolumanten bayar-bayar teh disaluyuan anu mamalakna manehna amuk-amukan nepi ka ayeuna can angeus disaluareun lawang salapat tangkep selama nangkep teh ayeuna teh musuh wungkul anu ngahajarek ngarurung lamun widadari teh dibikeun yakin ieu sawarga ruksak kuhal sakitu geus ngusahakeun walad dia bala tamtama dorantaka dikaluarkeun nanging sadayana teu aya anu mangga pulia para juata marasanga juata paralomanten bayarobaya kabeh munur ngacir kabeh jadi pacundang. Nah, dewa teh elehanya euy. Boa ngajadikeun dewa teh lain ahlina ieu teh. Heuh. Da kuha sakitu numutkeun ramalan ieu budak anu bakal bisa ngarengsekeun anu karek umur 3 tahun satengah. Nu matak tali ari-arina bisa pegat ku sanajan ku sarangka konta timalan tak ku hal sakitu wayahna we dek diinjim ieu budak teh sugan nah bener ieu ramalan teh ieu budak anu bakal bisa ngarengsekeunana